Kita mancing lagi di daerah Cijengkol, Pasir Ucing, ditemani sama si Mamang tuh dari Cicadas Raja. Mana lagi mana Mang? Serangan Mamang ke saya Mang. Ulah dilesot-lesot tuh aya tuh Mang ari kengeng laut teh lebar. Baru permulaannya Mang. Alhamdulillah tuh Mang tos aya sentuhan mahnya urang teh Mang sambil ngabuburitnya. Urang keureuyeuskeun we heula ayeuna mah. Iya, siap, lanjut. Naon ieu? Aduh, ieu betok nah. Jika nu hayang dibawa. Leutik mung mawar. Anjir, ieu setrek betok tinggal itu. Aduh, aing betok wah, kana cacing mah ah. Juga itu ngali ala urang mah. Yang jadi kulukut ah. Lieur. Ku betok wae mah. Era soal betok mah. Jauh-jauh ngalah betok di ditu solokan betokna. Gina aduh musuk menang betok teh. Anginnya jauh tergenah. Dek milih, dek geleng, dek luput aya bisi hayang cacing kari ngaharewos ka dieu. Ah, gitu cing purpose malauk teh tuh. Ah. Alhamdulillah. Bener dititah mah kudu dititah heula Mang ya mah. Dititah ka hanap alhamdulillah. Ya udah nampu atuh. Aduh, gosong gos. Buat ka ngeleter piraku. Kulukut dah tadi amal cacing mah. Dah ku eta naon teh aduh. Naon? Sana betok tadi oge remna teh. Mun sana ieu mah dialaan. Ai ke betok aduh rada taluk. Ah. Ingat. Alhamdulillah. Teu hese da aya mah lautna teh. Ngerejeuna laukna mah. Aduh, wates kadang hengat ngeplos. Alah, iya. Wates kadang hengat.
Mang gagayoran we atuh mang. Lain sok geragaskeun hubung isuk lain. Aduh, si mama ngarasa linu diserangan sanai. Jeung lauk betok. Aduh, ieu cuaca ieu alus deui ieu. Malah weung we teh si Mamang. Parai, parai. Lauk naon, Mang? Si Mamang nataran, Mang. Lauk sanai kuat nyorolok gitu. Aduh, ampun sanggutanana. Edan eta mah. Bae Mang lah ngalarisan. We urang arah. Hujan mulai turun. Karena kan waktu sudah tidak memungkinkan, mungkin mancingnya cukup sampai di sini saja. Lain kesempatan kita ketemu lagi. Mau hujan besar, udah hujan besar tuh dari arah Cianjur mah. Mungkin cukup segitu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.